lamun aya anak ditinggalkeun maut ku indungna, malaikat handapun aras ngagorowo, hei fulan, geus pegat benang ijabah anjeun antara Allah jeung anjeun. Lantaran poe ieu maneh ditinggalkeun kudu jadi indung. Bakti kalau jadi indung sanajan ku tanaga dihargaan ku Allah. Indit ka imah kolot panggegerohankeun, pangnyeuseuhankeun, pangmoeankeun, pangnyapukeun, eta teh lebih baik daripada urangan ukur angan-angan. Air pan datang ka imah indung teh, "Mak, moal ka mana-mana?" "Moal, nitip si ujangnya." "Rek ka mana-mana gitu?" "Rek senam." Kutolol. Hitam, kulitnya hitam tetapi putih isinya, itulah manggis namanya. Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aydan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, para kiai, guru-guru pribados nu hadir dina wengi ieu oge nu teu tiasa hadir, mudah-mudahan sadayana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Sok sanaos disebatkeun hiji-hijina teu matak ngirangan rasa hormat ta'zim pribados ka marantena, muga-muga sing paranjang yuswa. Ais pangampi papayung nagara, pangarsa Bapak Lurah, atanapi kepala dusun, pangarsa Bapak RW, Bapak RT, Ketua Karang Taruna, miwah jajaranana, mudah-mudahan ieu perangkat desana kalabat hamba Allah anu kenging pitulung dina amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak-bapak, ibu-ibu,
hadirin rahimakumullah, bil khusus sahibul bait, mudah-mudahan ieu wengi acara kalebet kana acara anu diberkahan ke Allah Subhanahu wa taala. Utamina panganten sakali Ananda Muhammad Revansah Abdi Salam sabada di khitan, mudah-mudahan bersih zahir batin. Ieu murang kalih muga-muga sing janten murang kalih anu qurrata a'yun, sanes murang kalih anu janten aduwun. Margi dina Al-Qur'an dikecapkeun yen bahasa murang kalih teh aya nu jadi qurrata a'yun, aya nu janten fitnatun, aya nu janten aduwun, oge aya nu janten zinatun. Mudah-mudahan ieu Ananda Muhammad Revansah Abdi Salam janten murang kalih anu qurrata a'yun, murang kalih anu abror, tiasa jantan sumber kebahagiaan kangge ibu ramatna. Para sepuh sadayana anu kupribados kalintang dipika hormat, oge terhilap anu nyenak cai kapayun. Hormatan disim abdi bingah amarwata suta bingah kagiri-giri, tiasa tepang sarang urang dieu anu saroleh, muga-muga pribados kacandak soleh, muga-muga pribados kacandak mulia. Utamina di lingkungan naon ieu teh Cipagalo, Kampung Cipagalo, Desa Banyusari, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka. Abdi linggih di Ciamis, Kelurahan Maleber, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Tetapi panginten abdi kawit mati Serang, Nomawi bilih bahasa asli nak keluar hapunten para sepuh sadayana. Mudah-mudahan temantak janten bendu, temantak janten lepat persepsi, utami na panginten kelemahan abdi dina ngolah bahasa. Mugia sadayana teu raheut mana bade ngahapunten. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, sok sanaos tomper panginten teu aya lepatna abdi kangge ngucapkeun taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Jadi kumaha ya teh? Cek. Daya lepatna kanggo abdi ngucapkeun taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan amal ibadah urang dina sasih Ramadan sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin wal faizin, sadayana kembali suci, kembali fitri, termasuk jajaran jalma-jalma anu baragja dunia akhirat. Lantaran urang kedah sieun kana pidawuh Rasul, ragima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhan sumang salakha qabla ayyughfar lahu. Rugi jalma saking rugina hina di dunia balangsak di akhirat, ongkoh pendak jeung bulan Ramadan, tuluy Ramadan ninggalkeun urang sadayana ngan urang can menang panghampura Allah. Eta teh rugi nu kitu teh. Nah rugi sebab cantang tuh ce urang tahun hareup pendak deui jeung Ramadan leres kitu. Teu aya nu ngajamin tahun hareup urang bisa pendak deui jeung Ramadan, tapi mudah-mudahan sadayana nu hadir teu kapati-pati kaluar dina bulan suci Ramadan kecuali kenging panghampura Allah. Ya Rabbal alamin. Sadayana abdi langkung tebih panginten sasadu heula wios abdi nyandak nu kieu. Hapunten panginten bilih aya anu apik panginten hapunten, muga-muga hariring sing janten pepeling. Begituna panginten kangge
langkung naon, langkung sumanget oge ngahirupkeun suasana pribados sejak ngajak maca sholawat ka urang dieu. Sholawat anu geus teu asing deui, anu aya dina berjanji atanapi teba sok diaraos ku urang dieu upami sasih Rajab, upami sasih Rabiul Awal. Salatullahi malahat kawakib. Wow, henteu ceuk laguna. Wow, nu kumaha? तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करो, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करो, सज है शर झुकता है यारा मैं क्या करो, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करो. Artinya teh aku melihat Tuhan dalam dirimu. Eta artinya cek. Tujuan rabadik teh aku melihat Tuhan dalam dirimu. Gitu. Lamun akhlak urang hade, lamun akhlak urang hade, jalma teh bisa ningali ulas asikna pangeran di urang. Sehingga urang cicing di mana wae pasti bakal nyebarkeun kamanfaatan. Eueuhna sok didagoan, ayana sok jadi panghaneut-haneut. Lain sabalikna, eueuhna jalma surah. Eueuh urang teh atoheun. Aya urang muria jalma. Tah. Nu mawi tujuan pangersa Sohibul Bait Bapak Oo. Bapak Oo. Ai Oo masuk orang Banten eut. Pangersa Bapak Oo miwah Ibu Pipit. Dia ngomong-ngomong Pak Oo anu mana ya? Aya Pak Oo. Dilebat. Lain hariwang aing lamun nu hajat eueuh aing sok hese balik. Mudah-mudahan pangersa Pak Oo miwah Ibu Pipit rumah tanggina kalabat rumah tanggi anu sakinah mawadah warahmah. Di mana di lingkungan keluargana subur ku amalan soleh, di mana di lingkungan keluargana dihaneut-haneut ku amalan soleh, lantunan ayat suci Al-Quran, amalan qiyamul lail, sehingga ia imah laras-laras jantan bayiti jannati, lain imah nu kawas kuburan cakuem. Mudah-mudahan bidoa disadayana sabada ieu acara rumah tanggi Kang Oo sing dipupluk ku barokah di Allah Subhanahu wa taala. Utamina nu haladir sadayana naon angkat ka dieu kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mulih di dieu dihampura dosana. Sabada patarema panangan kaluar tina sela-sela jarina dosa di antara keduana. Bu, Ibu, sok sanajan anyar keneh lebaran urang silih hampurannya cinya da ai jalma geuning beuki eta nyieun dosa. Nya jalma mah geuning kakeunaan ku oah ging sir nya ge urang teu niat nyieun dosa kadang-kadang teu karasa. Laras kitu. Komo awewe bari pangajian kanjat pan bari ngomongkeun batur. Nya. Henteu kumaha ceuk. Mentak daripada ngomongin batur mending barang dahar we ceuk tah kaos kitu tah. Nya daripada dan mentak urang sadayana belajar dina pengalaman spiritual urang kamari dina bulan Ramadan, mudah-mudahan sing rada apik. Mudah-mudahan nafsu urang terkendali. Amin ya robbal alamin. Naon sababna? Sabab urang sadayana adalah ieu urang sadayana garaduh Ibu Rama gaduh ngan aya anu tos tipayun aya anu teu acan. Tak urang teh ieu teh harapan Ibu Rama sadayana. Ibu Rama urang teh ngadawo-dago kokocoran pahala tina kahadean urang. Sapalih kalakuan anak kalakuan kolot. Sapalih amal anak amal kolot. Da urang moal apal salat moal apal wudu komo apal kahadean lamun lain kolot anu ngajejekeun sanajan secara tidak langsung tapi kan nu biayaan saha kolot termasuk penting ayeuna Kang Oo
hoyong mere anu terbaik kangge murang kalihna Ananda Muhammad Revanza tak ieu teh dalam rangka ngumpulkeun doa nu sae. Butuh urang kana doa ti batur? Butuh. Saenyana mah doa eta bu manfaatna hiji keur nu hirup, dua keur nu maot. Mantap urang mah rumasa lain jalma soleh butuh doa batur, utamina doa indung Bapak, sumawona doa guru-guru urang. Mantap gerak tarik benang ti ayeuna bisi urang ayeuna hirup teu puguh naonna, teu puguh marenahna ibadah urang talangke. Ibadah talangke, usaha melekedehe, duduluran melekedehe, apal melekedehe? Kapan aya cek urang lembur mah geuning pareum obor laras. Kunaon bisa pareum obor? Meneketehe. Ada teu apal dulur, aya antuk eta jalma garlut di parapatan horeng jeung. Aya deui jalma papacangan alah mending geus dalin eta si eta nganjang unggal peuting naon cek urang dieu ngalong. Dijujut-jujut horeng bulu hayam. Dijujut-jujut horeng panca kaki je atuh jadulur. Nah geuning meneketeh teu apal bu ibu yuk sadaya urang diajar naon cenah diajar nempatkeun ya aing soak amat tempok angin kawas kieu mah budak. Mudah-mudahan ditang tayungannya. Sebab jalma soleh di dia aja yakin abdi mah aya jalma soleh di dia gitu. So komo ieu jamaah langkung ti 40 mudah-mudahan darajatna sami sareng doa wali abdal gitu. Mudah-mudahan ya yakin abdi mah aya jalma soleh we. Nganteng-nganteng teh apal urang nu mana jalmana. Teh nu keur disimut meureun si eta tah. Apa teh apal urang mah ting pangarsa nu keur udud meureun. Da wallahu alam bisawab kadinya nama urangnya. Ngan yakin aya jalma soleh di dieu aya kekasih Allah. Dalamun eueuh mah kekasih Allah moal aya hujan-hujan acan ini lembur ieu. Kunaon wali disumputkeun ku Allah lantaran urang lamun suul adab ka wali cilaka tah hirup dia. Tuh kaluar pan aslina. Lamun urang sampai suul adab kanu ngaran kekasih Allah wali Allah picilakaeun matak ngahaja disumputkeun ku Allah eta teh. Kulas asina Allah ka urang teh. Yuk sadayana pernahkeun hirup urang. Kumaha pernahkeunana sing jadi terbaik di mata Allah. Naon cenah ceuk? Sing bisa terbaik di mata Allah. Sing jadi terburuk di mata diri sendiri. Ulah asa pang ibadahna, ulah ngarasa pang solehna, ulah ngarasa pang bersihna. Delok lalaki ucap kecep. Pak, laras henteu tah? Jadi jadilah terbaik di mata Allah, jadilah terburuk di mata diri sendiri, dan jadilah sederhana di mata sesama manusia. Hiji, kumaha supaya orang jadi terbaik di mata Allah? Nah iya ti awal mula yuk uang candak dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin ay sakur-sakur anu dilahirkeun nyaeta manusia teh sakur anu dilahirkeun yuladu alal fitrah eta natepan kana dilahirkeun kaayaan suci. Kabeh ge nu dilahirkeun eta urang suci. Rek urang dieu, rek urang Jakarta, rek urang Bandung, rek urang Kuningan, rek urang Banten, sakalipun Jawa Tengah, KBG suci terlepas agamana naon ayeuna, nu penting eta jalma gubrak ka alam dunia KBG suci. Fa abawahu maka indung bapana ieu eta mau hayam teh.
Oh bawaan kasih amis beranya. Nunggus nasi eta kamar eta bedinya tabeh cigintung eta. Dibere hayam hirup ieu eta kula. Cenah ajangan ieu sahatur lumayan. Naon eta? Kotok. Aing dibere kotok hirup. Kamari ge urang menang di mana cengnya teh? Pas menang kotok hirup ini. Di Tasiknya. Di kami eta kok jero mobil kok gurubugan seton cai urang modal eta hayam la ilaha illallah. Tapi dah atoh banyak aing dibere kotok mah. Eta cuk kamari Karangkas kami ngajinya. Karangkas Bitung kada tuh kiai ngaji Karangkas Bitung. Cek kami beuteung lapar amat ieu budak hayang aing lapar jasa kitu kan ieu. Uang darah yuk eta dengan saung kejo teu meunah. Barang eureun di dieu dina kedai horeng aya tulisan mie kotok. Mie ayam. Di urang mie ayam meureun ceuk gitu. Pan aya di dangkas mie kotok eta. Munasabah aing jadi tetulus turun aing geuleuh. Jadi mie kotok pan aya kotok pan urang dia mati kotok. Tak itu mah jadi mie ceuk di ditu mah. Balik deh kalau tadi bisi pohok sangkan orang hirup merenah jadilah terbaik di mata Allah, maka hiji tileutik mula orang kudu dipernahkeun. Nah iya pentingna tarbiyah kamu orang kalih urang teh termasuk ayeuna pangarsa Pak Oo keur merenahkeun anak. Keur naon cenah ceuk? Keur merenahkeun anak ieu teh supaya naon? Supaya eling taat ke Allah. Lantaran moal jadi terbaik eta jalma di mata Allah lamun lahum qulubun la yafqahuna biha, lamun hatena teu dimake maham, teu dipake paham kana ayat anu tertuang dina Al-Qur'an, ayat anu tertulis jeung ayat anu tersirat tersurat. Pak rempan henteu bapak boga anak teu wawuh jeung Allah. Cok waler Pak. Bisi seteruk. Rempan urang kudu bawa karempan. Matak saur abuya uci geuning. Pangarasa pun guru aneh aing mah jaman kiwari. Ari kaleungitan umur teu ceurik, ari kaleungitan duit ceurik. Pangarsa abuya kantos nyaurkeun kitu. Aing mah aneh zaman kiwari jalma. Ari kaleungitan umur eueuh nu careuri. Pan eta urang hirup unggal poe ngalewatan Senin, Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Pan leungit eta umur urang. Betul? Walaupun cek urang dia geuning happy birthday. Happy birthday. Kumaha bahasa teh? Selamat. Selamat panjang umur. Dicokot karena hakikat da lain panjang umur ieu eta teh. Sabarana mah umur teh mondok. Laras gitu. Bu, Ibu. Jalma hayang merenah hiji usian hate, pernahkeun hate supaya paham kana mana nu termasuk perintah Allah, mana nu termasuk larangan Allah. Lantaran lamun jalma hatena teu paham mana perintah Allah, mana larangan Allah, kalakuan jalma bakal leuwih sasar tibatan satu. Ulaika kal an'am bal hum adall. Jalma anu hatena teu bisa ningali mana perintah Allah, mana larangan Allah, sehingga wani-wani manehna ngarumpak larangan Allah, jelas-jelas jalma ngarumpak larangan Allah, maka eta jalma leuwih sasar tibatan satu. Bahkan iblis sorangan gigideun. Iblis gideug karena kelakuan jalma. Beh mana gideugna? Cek iblis
aing mah nolak sujud ge pedah diparentah sujud ka Adam, tapi sia wani-wani nolak sujud ka Allah. Lamun jalma ninggalkeun salat itu masalah jalma leuwih berat tibatan masalah iblis. Iblis nolak diparentah ku Allah, pedah manehna ngarasa leuwih hate tibatan Adam. Lantaran parentah Allah marentah sujud ka Nabi Adam. Tapi cek iblis, tapi manusia nolak salat, ninggalkeun salat eta mah ngahaja nyingkahan parentah Allah sujud kanu menciptakeun manehna. Berarti masalah jalma nu ninggalkeun salat leuwih gede tibatan masalah iblis. Kahartos teh ieu teh. Kahartos ieu teh henteu. Nah. Numawi lamun urang bener-bener hayang merenahkeun diri supaya urang terbaik di mata Allah, ti awal mula ngaran kolot kedah ngalakukeun tarbiyah, pembinaan kanu jadi anak, pendidikan kanu jadi anak. Mampu kunyalira pe kunyalira didik, teu mampu maka PHP-keun kanu mampu jeung kersani. Numawi zaman ayeuna ceu teu cekap sakola tapi kudu 2 kola. Laras. Hiji kiat supaya urang hayang gaduh murang kalih anu merenah, supaya urang gaduh anak anu merenah. Hiji nu ngaran kolot kudu mere contoh, mere uswah anu jadi murang kalihna. Contoh hal kecil anu mendasar we nu mendasar. Sok osok ibu mepende anak osok. Osok bapak mepende anak. Ulah waka ditita sare anak teh contohan anak teh supaya naon, contoh nu dibikeun ku urang darah daging, maka supaya terbiasa kudu istiqomah dina mere contoh. Aisyah kali 2 kali mungkin urang bisa, kadang-kadang loba kolot anu teu sabar. Sok gura giru hayang nempok hasilna, mantak celeketek we benang ku bahasa urang Sunda mah sia mah bodoh. Dan pada dasarna mah eueuh jalma nu bodoh, nu aya mah nya eta teu sabar. Oke deui. Cek. Baca. Eueuh anak bodoh nu aya mah urangna teu sabar. Urang mah sok hayang gura giru nempok hasil. Urang mah sok hayang gura giru anak buru-buru bisaeun. Terus teh da anak bangor ce. Mang Oo mana Mang Oo ya? Anak bangor Mang Oo. Cepipit. Anak baong. Komo anak bagong. Siap bangor-bangor teuing, eueuh anak bangor nu aya mah kolot teu sabar. Leres teu? Disebut bangor teh pedah urangna hayang gura giru nempo hasil didikan urang. Urangna rurusuhan buru-buru hoyong nempo anak teh buru-buru merenah. Nah di dieu butuh kasabaran. Hiji urang kudu sabar mere uswah. Di mana? Tina hal kecil we. Lamun eta urang dia sok mependek budak geningnya, baheula onaman geuning mependek budak teh geuning kunaon? Ku hariring ayeuna mah usum naon? Lain usumna ayeuna mah jalma teh geus areling, lain berarti baheula teh eling. Ngan ayeuna mah rada menjurus ngajalur. Lain nu ngahariring teu ngajalur. Da meureun eta ge kumaha karesep jeung galibna kitu tah. Laras kitu. Baheula pan indung urang teh meun ngabobokeun budak teh geuning hari ayun di ayun ku samping Mang Dadun. Aya Mang Dadun? Mana itu ngadang aing teh kapan? Hari Mang Dadan. Kapan cek mehna ieu cenah ngaran abi mah Dadun cenah. Hari ayun
hujan kasih gerabon mareknya sehan empol manik. Oh, war cari cing wae. Sok aya ka hareup ai wani mah. Aya kitu ieu. Kepala dusun aya teh? Kamari mah tadi mana cek? Cigintung, lain Cigintung eta. Cimuncang. Cimuncang eta kadus nyawer cek. Heeh. Balager eta kadus Cimuncang teh urang dieu mah. Bu, eta mah pendek anak ibu. Cok. Dawuh Kanjeng Nabi, "Hei Fatimah, ulah waka bobo. Mohon ama. Sok memeh bobo geura nyokot kauntungan heula." Nu mana kauntungan teh? Baca heula Al-Qur'an satamatan. Bapak nira atuh rek wayah naon sarena baca Quran satamatan. Gugu kamari ge bulan puasa batur tadarus pan urang mah tiktokan kawas aing. Bo? Bo. Menang sabaraha jus kamari? Oh, aya jus tomat, aya jus alpukat. Coba. Ulah wakasare Fatimah. Memeh namatkeun Quran, mohon ama kumaha namatkeun Quran memeh bobo. Maca heula surah Al-Ikhlas ti wangsulan, Falak bin Nas sakali, Fatihah sakali cukup. Eta teh anjeun kenging darajat ti Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah anu maca Quran satamatan. Alhamdulillah. Tah matak engke mah eueuh bari pempene budak. Qul huwallahu ahad. Allahus tuh gini. Da iwati urang mematahan Al-Quran, mematahan maca Al-Quran bari jeung urang teh persis urang minu maca Quran. Laras teh. Urang teh mematahan tapi urang sorangan eta teh hiji menang pahala macana, dua menang pahala ngabingbingna. Tuh gini. Tilu menang pahala ngupingkeunana. Untung teh. Untung. Jalma diajar maca Quran mah hiji kenging pahala maca Quran. Can ece teh ka budak Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Diturutan ku budak teh hiji ece menang pahala maca, dua menang pahala ngajarakeun, tilu menang pahala ngupingkeun. Untung teh hebatna Quran teh ce huwa kalamullah unzila ala Muhammad wa qira'atuhu ibadatun wa sami'ahu rahmatun. Al-Quran kalam Allah dilungsurkeun ka Nabi Muhammad, nu maca jadi ibadah, nu ngupingkeun anak matak menang rahmat. Amin ya cek gerak rasakeun ku urang ketika urang maca Al-Quran, gerak rasakeun ku hate urang Gusti abdi nikmat bisa maca Quran. Perkara anu dipasihkeun ka Kanjeng Nabi, perkara anu dilungsurkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Kira mungkin kalau orang ngarasakeun nikmatna, urang menyadari bahwa Al-Qur'an teh sesuatu anu istimewa, hate bakal anteng kayak gitu. Nah geuning urang teu resep maca Qur'an, nah urang teu anteng maca Qur'an, da can aya resep dina hate urangna. Kawas urang nyoho HP, da ieu geus resep poho waktu, ulah komo HP, nguseup we nguseup. Punten ieu mah punten. Kapan aya di masyarakat mah hal-hal anu galib teh naon? Di mana-mana eta masalah. Musuh. Gitu. Pandina kenyataanana jalma teu resep kabeh nguseup, betul? Aya nu resep keneh maca Quran aing nyaun, gawe aing nguseup. Mending maca Quran ceuk jalma nu eling tah. Lain berarti nu teu nguseup, lain berarti nu nguseup teh eling. Iya mah keur nyaritakeun karesep, betul? Cek jalma nu resep-resep, oh aing menjeutna ieu gede angin kieu mah ngeuseub budak. Balele masukan karae kadinya. Matak lamun urang hayang anteng moal anteng lamun can aya karesep. Geuning. So, jalma lamun geus resep pasti bakal condong, identik. Geuning. Kos bapak aya nu resep kopiah bodas aya? Aya nu resep kopiah hidung aya nu resep kopiah jangkung aya. Oh pedawe katempo ku aing atuh cenah. Gitu. Ulah sok wadaan hirup mah, ulah sok naon nyalutak atanapi ngaok naon sih ngaranna teh? Cawadan hirup mah. Gitu. Aya tinggal aya resep tinggal nurutan. Teu resep ulah nyawa tadi ge. Ih, laras gitu. Aya nu resep make kopiah lepet, aya nu resep make kopiah leding, aya eta teh anu nyumput dina kesederhanaan. Eta jangan make kopiah lada geuning. Aya ngahaja kopiah pangarsa gitu, pangarsa dibayi kelinan geuning ameh leding. Eta teh aya make kopiah teh geuning. Kamari mah kamari kapungkur nu zaman abi di Kobong di Bayasari di Huda 2 kopiah teh ngahaja menang meuli anyar di keureut ku hayang naon ku hayang ceple ih masing-masing karesep tah geuning terus gitu ece boga kabogoh hideung kulitna nepi ka ece kana naon perkara nu warna hideung jadi resep ece teh hitam kulitnya hitam tetapi manis senyumnya. Lain koprok icih seteh. Nyawer icih. Hitam kulitnya hitam tetapi putih isinya, itulah manggis namanya. Anjay. Ya gitu Pak, ai awewe mah sanajan saeutik pasti halimu we eta mah. Gitu. Teu ka ulah aya ulah komalobaan tangaran bikang. Aya tiluan ge museh saya teh saheng. Gitu. Entah mengapa sebabnya ngedok eng sok poho warna hitam aku suka hingga benda yang ku punya panjang dan hitam warnanya bagor cemang deh di Bu ibu eta urang boga salaki hideung resep anu hideung lantaran urang kahipnotis ku salaki urang anu warna nampo kopiah oge jiga beungeut menehanan ece resep kana lagu Rita Sugiarto entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka hingga benda yang ku punya
banyak yang hitam warnanya. Sujang-sujang kemana bapak siap? Kumaca budakna Allah ngesop kita dige. Pak jalma anu keresep ngadegeus ka Allah moal kahartieun diajak musuh. Jalma anu keresep ngadegeus ka Allah moal kahartieun diajak ulin ka imah rangda. Aya rangda ya? Aya. Mudah-mudahan si menang jodoh anu soleh. Gusti nu agung komo lamun menang bujang menteruhai meureun. Salada di jero kubang mana teuing marontokna Mang Dadun. Aya rangda menang kena bujang mana teuing rorontokna. Jang kudu daun salada buah kado kana cangkang. Kudu dai kawin karangda pakadus. Rangda mah pinter goyangna. Ai rangda naon layana? Duda. Iya, munjeunna keur usum tiris kieu mah ya. Nya roda ka Ciamis meuli sabun jeung sasagon ngadudak keur usum tiris Mang Dadun mendingan nginum baygon. Bu, ibu tuh kawas ibu nu resep keur ngadeheus resepna teh keur merenahkeun diri keur ngalus-ngalus akhlak. Moal kahartieun eta teh diajak ngomongkeun batur tuh teresep aing meuni keneh teu ulin. Betul teh. Ibu anu keur boga kahayang, ibu anu keur boga kahayang pisina teh gede moal resepeun diajak unjak anjuk. Moal cek garas teh mentak ieu sadayana supaya urang hate condong ka Rasulullah, hate urang condong ka Allah, wawuh jeung Allah, wawuh jeung Rasul, perlu aya tarbiyah ti leutik mula. Betul? Lantaran belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas. Belajar di waktu kecil bagai mengukir, belajar sewaktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Lamun urang geus dewasa hese di utah etahna. Betul? Mentak anak urang mumpung laleutik bina tarbiyah ku urang. Iraha dina waktu-waktu anu senggang, dina waktu-waktu anu rineh, contohna kawas arek bobo diajak budak teh maca Quran. Kaduana beres maca Quran anak king cek ulah wakasare mentah heula syafaat ka Kanjeng Nabi bari diusapan tonggongna. Kumaha minta syafaat teh emak tuh. Jadi budak teh apaleun kana syafaat, apaleun ka Kanjeng Nabi. Kumaha carana? Maca sholawat sakurang-kurangna 3 wangsulan. Laras beres maca sholawat ulah wakas hare anaki geura minta ganjaran umroh ka pangeran. Elo atuh irah sarena umroh heula mah maca heula tasbih, tahmid, tahlil 3 wangsulan. Subhanallah wala
illallah wala quwata sakurang-kurangna tiluang sulan endah eta teh Pak kurang migawe pagawean anu simpel anu singkat tapi ganjaranana padat ganjaranana luar biasa pupeurieun pan urang can nepi ka ditu leres pupeurieun urang can nisob ka ditu atuh dawam-dawam maca tasbih memeh sare eta euceuk kalakuan rek sare kumaha ngomong jawab ceuk bisi setruk ing kada tangkai mah euceuk hanjakal aing hanjakal teu ngajawab sok leuh mana buat aja hari kumaha lain pan euceuk mah aya di antara nu sok maca tasbih aya oge nu tara nu mana ti jam 8 nempo TV kunaon jam 10 TV nempo manehna kerek bari ngelai alah ditempot teh ku salaki udah ke nyi di mana iya beres acan anak king ulah wakasare naon deui emak geura menta ridho kasakumna kaum muslimin saalam dunia kumaha carana astagfirullahaladzim li wali ashabil hukukil wajibati alayya wali masyayikhina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin al ahya minhum wal amwat wa atubu jalma nu maca istighfar dina waktu mena rek sare sarua jeung minta ridho kasakumna kaum muslimin wal muslimat urang rumasa sok laku lampah lalawora sing daek istighfar man aktsaro minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan jalma nu daek istighfar dawam istighfar manehna bakal dijauhkeun tina kabingung setiap boga kasusah kabingung digentos ku kabungan tuh lantaran eta rizki anu kapimilik ku urang Pak ulah diakukeun ladang usaha kabeh lantaran numutkeun konteks dina Al-Qur'an dina hadis Rasul bahwa ngaran rizki teh aya nu datang ladang istighfar ladang tobat aya nu datang ladang takwa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja aya anu datang rizki teh ladang syukuran wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum rizki urang teh aya nu datang ka urang lewat rasa syukur urang lewat ikhtiar urang lewat tobat urang aya deui datang rizki lewat pernikahan teh gitu kata teh bo wa min kulli dikin makhrajan setiap rupak hate sempit dada asal urang daek istighfar maka istighfar itu berfungsi bukan hanya untuk membersihkan dosa tapi oge jadi pantok gerbang datang naris jadi ngadatangkeun rizki geus lir nu katilu warazaqahu min haitsu la yahtasib jalma daek istighfar jalma daek tobat ka Allah maka warazaqahu min haitsu la yahtasib ulah disangka eta hirup urang ayeuna babari ladang urang buat teuing eta teh istighfar kolot urang baheula Pak ai ieu mah kot pepedeanan ladang kesang sorangan pepedeanan ieu mah urang beunghar saeutik ladang sorangan buat teuing eta teh cimata indung
unggal penting manehna istighfar nyengcerikan nasib anak supaya anak bagja dunia akhirat. Mantak lamun nyaah urang ge ka anak sing dae kolot istighfar, bahkan kuring marek wasiat di ayeuna teh. Naon wasiatna? Rumasa urang baroga anak, rumasa urang baroga turunan, sing nyaah katurunan, sing karunya ka anak. Kumaha jalana urang karunya ka anak, ka pamajikan, katurunan, jaga lembur urang ku kabehan. Kumaha cara ngajaga lembur? Pindingan lembur ku 3 perkara. Sabaraha? 3 perkara. Aya 3 perkara nu bakal jadi paminding lembur tina bencana. Sakurang-kurangna aya 3. Lamun Mang Oo karunya kanu jadi anak, Mang Oo karunya kanu jadi incu, bentengan lembur teh kunaon? Inni la ahimmu bi ahlil ardi azaban fa idza nadartu ila umari buyuti wa ila al mutahabina fiyya wa ila al mustaghfirina bil ashar sarraftu dzalika anhum. Ketika Allah rek ngaragrageun bencana ka hiji lembur ka hiji kaum, maka Allah ningali heula aya selagi aya jalma-jalma anu ngamakmurkeun masjid Baitullah, selagi aya jalma-jalma saling menyukai mencintai karena Allah, mikaresep karena Allah. Nu katiluna daek keneh jalma istighfar dina waktu sahur, batur keur tibra sare si eta mah nyengcerikan dosa salembur, batur keur kerek si eta mah ungkad-ungkad sujud rumpuyuk ka Allah, mang mentakeun hampura jalma-jalma salembur. Satungtung aya nu 3 perkara, insyaallah lembur aman. Ayeuna baca ku urang, ayeuna rasakeun ku urang, lamun salila ieu urang hirup aman-aman wae, lamun salila ieu urang hirup di lembur nyaman-nyaman saja, tidak pernah terdengar sesuatu peristiwa atau tragedi yang menyayat hati atau mengguncang hati. Pak gening dadanguan di lembur batur mah geus puting beliung, geus naon deui, geus longsor, geus naon deui, geus banjir bandang, lain nangtang naudzubillah summa naudzubillah. Ngan lamun urang hirup kaayaan di lembur aman, damai, nyaman, tentrem dimanapun, nu di desa, nu di kota, nu di lembur, nu di pasisian, lamun hirup urang aman-aman saja, baca diri urang tukang ngamakmurkeun masjid lain, oh berarti urang geus numpang hirup anu ngamakmurkeun masjid. Urang jalma nu mikanyaah antara sesama demi Allah karena Allah lain. Lamun urang silih mikanyaah karena Allah, oh urang geus milu ngajaga lembur. Tapi lamun lain, oh numpang hirup ka jalma anu geus mikanyaah karena Allah. Ece someah ge kanu sok barang bere wungkul. Ai kanu tara matara hayang patinanya. Geura anteran cenah itu tuh cenah ceuncum. Aya ceuncum. Orang eta make tiung emblok. Cenah anteran si encum itu cenah ieu karunya cenah. Oh pan ngebedahkeun tatangga teh. Saha eta cemai? Aya cemai. Maimunah moe maneh tawa cek cemai cek cek ieu cenah cek salaki cemai mai geura anteuran cenah cek encum itu 5 siki majaer kumaha cek cemai tuh hararayang teuing aing cenah anteuran si encum. Aing kitu kunaon kamari ge cenah si eta si encum cenah ngalapeuteuy naon ingeteun ka aing teh henteu kamari cenah si encum ngaladupuh eueuh teh ingeteun ka aing. Nah, lamun aya kalakuan kawas gitu berarti urang teh lain lillah eta teh. Berarti teu mikanyaah karena Allah. Dan mikanyaah ka Allah manu jalma bisa mere kanu koret. Jalma nu bisa mere kanu koret eta teh berarti mikanyaah karena pan ilaharna mah urang nu koret dinaonan deui. Atuh heueuh. Delekeun geura lalaki nu koret geura nyebut rokok kawas keris. Celeput.
nya ai kitu kumaha kawas keris kapaneu cenah aing kamari ka masjid jeung tuluy cenah beres salat berjamaah cenah karumpul di alam bako kapan serambi masjid teh eta teh kapan oh gitu dina panto ka pangimbaran mah eta mah alam ibadah gitu dina panto ka serambina eta mah teras masjid alam bako oh da bari ngadaguan isya teh bari ngadu bako bo laju banjal mah teu mau udutnya kok cik we ukur oh cik ngasaan atuh 5 kali cik kiai apa 5 batang sungguh sangat membagongkan atuh cepang adun setor buka ingin menang nganjuk cenah oh aing era cenah ka warung ieu aing nganjuk ja aing cenah teu warok mah aing cenah hasun lajupan urang mah wani nginjem teu wani mayar aya nu kitu aya eueuh ece aya anu boga hutang ka tetangga aya anu boga hutang ka dulurna aya anu boga hutang ka mitohana aya ih nya anak nanya kolot mah dihabok ayo cenah urang ieu tagih ditagih teh hararese zaman kiwari pak nu ditagih leuwih galak tibatan nu nagih nya atuh sabar kayak paling dibayar paling duit sakitu ieu cenah eta ngomong duit sakitu Aisyah nginjem ka aing atuh duit sakitu pak bapak resep anu koret resep bapak kanu koret henteu ku goreng-goreng na jalma koret nu koret mah embung di koretan deui laras teu heuh sidik si eta teh koret tapi mana ge embung di koretan deui ku goreng-goreng na kor eueuh resep boga salaki koret henteu bapak resep boga tetangga koret henteu pan ngomong kana ge pan 7 minggu ngomong ke jalma koret mah betul laras mata kade ieu bapak salaku jadi salaki ulah koret ieu mah teu dipenta ku pamajikan tara mere nya punya ada tapi boga salaki koret henteu atuh mulai nu resep kabeh ge laras kitu tapi urang mah ulah sampai jadi jalma koret nu koret teu kudu dikoretan deui sing jadi jalma nu bisa mere kanu koret eta lillah ngaranna berarti urang al mutahabina fiyya urang teh silih mika nyaah mika cinta karena Allah mantap kahade pak intina mah ulah jadi jalma hek lamun mendak jeung nu koret ulah dikoretan deui ulah 11 12 tapi urangna kudu bager supaya urang termasuk hamba Allah saling mencintai karena Allah bu nu katilu nu jadi benteng lembur teh nyaeta al mustaghfirina bil ashar jalma nu daek menta hampura tobat dina waktu penting waktu sahur waktu jempling tah urang sing tiasa mun bisa mah ajak anak supaya anak urang wawuh apaleun cara ngadeuheus ka Allah Subhanahu wa ta'ala cek tadi abdi ukur tarik benang ieu urang termasuk jalma nu ngamamurkeun masjid lain oh lain ieu urang jalma nu termasuk saling mika cinta jeung tatangga karena Allah lain oh lain ieu urang jalma anu sok hudang ti penting lain anu tara istighfar lain oh geus mutlak urang berarti urang numpang hirup ka saha kanu tilu golongan otak salila di lembur urang aya aki-aki nyebutkeun waktos imsak antun 4 menit deui itu iya naon sore atuh nu kitu-kitu haliwu di masjid urang di dieu ulah nyapirakeun tanaga aki-aki sebenarnya mah eta teh benteng lembur setengah 4 geus pakolotrak di masjid eta teh benteng lembur eta teh kamana nu ngora da kitu nu ngora mah anggapanana
disangkana masjid teh markas aki-aki meureun. Jadi kalau menayang ke masjid teh kudu ngadaguan kudu ngadaguan aki-aki, padahal cek Rasul dawuh Rasul Allah mika cinta ka jalma nu kolot nya. Allah mika cinta ka jalma nu kolot daek ibadah, ahli ibadah, tapi Allah lebih mika cinta ka pemuda anu daek Masya Allah. Bu, ibu, Allah cinta ka jalma anu geus kolot, ka jalma kolot anu daek ibadah. Tapi Allah leuwih cinta ka pemuda anu daek ibadah. Allah cinta ka jalma beunghar tapi dermawan. Cinta Allah ka jalma beunghar bari dermawan, tapi Allah leuwih cinta ka jalma fakir bari dermawan. Masya Allah. Salajengna beres anak teh sare, nah tingali begitu hudang anak dihudangkeun, anak king hudang anak teh, yuk mana baca doa dulu. Asap ibu tara kada ibu kata apa yang gareuneuh. Ajak budak interaksi jeung Allah, begitu budak hudang sare, ajak pertama kali budak sare interaksi jeung Allah. Kumaha cara interaksi jeung Allah? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Pan urang sok dipapatahan eta ku aki-aki di masjid. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Waktos di masjid parantos nunjukkeun setengah opat. Karena waktu subuh sajam deui harees deui. Atuh ngahudangkeun dia percuma ieu mau denge. Bari ngadaguan subuh cik si aki, hujan kitu kuring nyukang jaga di poe kiamah, disampakeun cukang kawat lembut ala batang rambut. Sekut ala batan podang di handap neraka jahanam. Eta ulah nyempirakeun tenaga aki-aki. Awas. Kitu-kitu ge benteng lembur. Matak salila lembur ieu aman. Berarti aya nu ngajaga. Hartos itu. Jadi jalma anu hudang sare interaksi jeung Allah adalah jalma-jalma anu bersyukur. Ajak anak supaya mimiti menam melek langsung interaksi jeung Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Kitu we nepi ka budak naon baleg piraku teu ngadarah daging. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Itu jalma pada hakikatna kudu ngabogaan naon jiwa anu kokoh. Wal aslu fil mabni ayyusakana. Pada hakikatna jalma kudu naon, pada sejatinya jalma kudu ngabogaan jiwa anu kokoh. Jiwa urang moal kokoh lamun urang teu istiqomah. Istiqomah moal naon? Moal datang sorangan lamun teu dikeureuy. Maka kewajiban urang salaku kolot dikeureuy ngadidik anak. Ulah eureun nyontoan anak. Nu kadua, Pak, Bu,
Nu kadua lengkah kolot supaya hayang boga budak soleh teh tong liren ngadoakeun anak. Ulah naon cenah ce? Ulah liren ngadoakeun anak. Geuning dina Al-Qur'an disebutkeun walladzina yaquluna rabbana hablana min azwa wa dzurriyya qurrata. Itu ucapan-ucapan jalma soleh, ucapan-ucapan jalma anu ngarepkeun kahadean. Rabbi habli minal, eta omongan-omongan kolot anu ngudag surga, omongan-omongan kolot anu ngarepkeun budakna soleh. Itu. Matak jaga omongan urang sing jadi doa keur saha? Keur anak. Doakeun anak supaya anak teh bener-bener kajaga. Lantaran doa kolot keur anak mah kualitasna teh seperti doa Nabi keur umatna. Pak? Doa kolot, doa sepuh itu kualitas doa nate seperti doa Nabi keur umatna. Mata anak anu ditinggalkeun ku kolotna pegat koneksi ijabah jeung Allah. Lamun aya anak ditinggalkeun maot ku indungna, malaikat handapun aras ngagorowok, "Hei fulan, geus pegat benang ijabah anjeun antara Allah jeung anjeun." Lantaran poe ieu maneh ditinggalkeun kudu jadi indung. Bagja nu baroga keneh indung bapa. Bagja nu garaduh keneh indung bapa. Lantaran eta jadi tangga, jadi jalan akses anu tanpa hambatan menuju surgana Allah. Rogima anfu rajulin adroka indahu abawahul kibaro fala yudkhilahul jannah. Rugi manusia yang hidup bersama orang tuanya sampai ia renta tetapi tidak menjadikan baginya jalan ke surga. Rugi begitu teh. Ongkoh baroga indung bapak tapi teu diurus teu bakti kalau jadi indung bapak, rugi begitu teh. Mata malaikat wae ngagorowok di langit handapun aras, "Hei fulan, geus pegat geus leungit benang ijabah anjeun." Bu, ibu karasa ieu nalangsa eta urang ditinggalkeun kudu jadi saha? Kudu jadi ibu. Nalangsa urang ditinggalkeun kudu jadi indung. Leres teu? Nya. Mantak bisi di dieu aya jalma anu saperluna kudu jadi indung. Aya jalma di dieu anu nyaeta manehna teh acuh kudu jadi indung, teu ngurus kudu jadi indung. Indung mah indung, lamun ngadenge anak di dieu teu dahar perih indung mah. Bahkan indung ge apaleun anak teh digawe tapi teu siga ditoongkan eta naon pabeasan anak. Nyi, ka mana si Aa geus gawe mah. Enak mah henteu milu kiih we. Milu ngising. Indit ka dapur, da teu ngising. Naon atuh muka pabeasan anak. Dibuka teh astagfirullahaladzim geuning kosong. Tara loba omong, tara loba mikir indung nya ge boga duit pas-pasan ditunda di dinya di dapur katempo ku minantuna. Disangkana menang salakina wae neudeun eta teh nyaho menang. Menang mitoha, kami toha hewa wae. Ai kasalaki mah a. Ai kami toha buat baud. Ai nu kitu aya. Aya. Bedil. Itu. Nanya ke urang dia, aya eta anak unggal isuk noong pabeasan indung. Aya eta. Atau minantu rajin noongan pabeasan indung aya. Aya meureun begitu dibuka pinuh disiuk si eta mah. Buka beneran cenah aing teu boga beas. Oh. Meureun si mah giridoan ieu meureun. Oh, disiuk. Yo, bisi aya anak di dieu tambelar kanu jadi indung, teu ngarumasa kahutangan kanu jadi indung. Moal aya anak anu teu kahutangan kanu jadi indung bapa. Moal aya anak ujug-ujug luhur darajat pinter sorangan
sadayana ngajelma tina ladang kesang jeung getih ieu ladang kesang jeung getih nu jadi indung bapa leres aya anu dikiaikeun ku batur aya anu diustadkeun ku batur eta teh pepelakan indung aya anu ditokohkeun ku batur bahkan dijadikeun pamimpin ku batur eta teh pepelakan indung bapa hayu urang jadi anak anu bakti ka ibu karama sanajan urang lain jalma nu loba hartana tinggal rampak diri urang lamun nyampak harta pek bakti ku hartana anu nyampak ilmu ku ilmuna anu nyampak jabatan ku jabatanana siap cina abdi mah apes harta eueuh jabatan teu gableg ilmu oge teu bodoh-bodoh teuing abdi mah teu bodoh-bodoh acan cenah kitu batur ulah sok epes meer pek bakti ka indung ka bapa ku tanaga naon cenah dengein cung kupingkeun ulah ngarasa urang hina pedah teu boga harta bakti kalau jadi indung sanajan ku tanaga dihargaan ku Allah indit ka imah kolot panggegerohankeun pangnyeuseuhankeun pangmoeankeun pangnyapukeun eta teh lebih baik daripada urangan ukur angan-angan betul lalaki teu boga barang teu boga teu bisa mere duit pangalakeun suluh indung pangalakeun cai indung Bu, ibu, ieu mah lain pan datang ka imah indung teh mak moal ka mana-mana, moal nitip si ujangnya. Rek ka mana-mana gitu, rek senam. Ku tolol. Baheula ngurus manehna aya ngurus incu. Meni reureuhna aing mah. Betul teu? Aram janda dah. Atuh baheula ngurus bapakna ayeuna ngurus incukna coba eta urang rada mikir saeutik leres teh Pak Bu bisi di dieu aya jalma anu ibadah teu dae ceuk tadi ogengan usaha meleke dehe tuh hirup di lembur kawas nulinglung kaluhur teh sirungan kahandap akaran pariksa dua perkara hiji dosa ka indung bapa dua dosa ka guru pun sakitu emang mau tetan aing kehewan ayo pariksa iya urang salaki urangnya salaki ece usaha teu menyat-menyat geus nu nipu wae geus bangkrut wae hutang balatak di mana mendi pariksa dua perkara karena perintah Allah ngaluir-luir pariksa dua perkara hiji dosa ka indung bapa dua dosa ka guru bisi aya perkara nu can anggeus anu teu karasa ku urang setuju? Setuju? Buat wah ieu ulah diengke-engke cek. Urang teu apal teuing kolot heula teuing urang heula nu maot. Betul? Nya pan urang teu apal. Buatkeun cek. Susul bila perlu penting ayeuna. Cenah jauh telepon. Tong diengkekeun. Lamun enggeus minta hampura serah bongkokan kalau jadi indung bapak cek indung dihampura ku aing ti baheula oge ngadadak ngagebrai jadi caang bang baluh dina hate jadi leungit insya Allah
mudah-mudahan sing bagja dunia akhirat. Nu katilu lamun hayang boga budak soleh deketkeun anak ka kiai ka ulama anu soleh. Ku jalan asupkeun ka pasantren, anterkeun ka madrasah, haik ulah sok licik ceuk, ai ka PAUD dianterkeun, ai ka madrasah bet diaranteur. Ka mana Celeni? Aya Celeni aya. Ya. Komplit. Celeni ka mana? Ieu nganterkeun si Fuad ka PAUD. Oh ai ka Fuad. Ai ka PAUD dialanteurkeun. Nah ai ka masjid tara dialanteurkeun. Mikir. Ai ka sakola dialanteurkeun dijajabkeun gerak kana motor ai mah yakin unggal isu kuring merhatikeun lolobana ibu-ibu ngalanteurkeun anak ka sakola. Unggal isu kan teh Pak. Boh nu ka SD, boh nu ka SMP. Bari jeung pas riwet lieur ai sen ka kiri ai mengkol ka kanan. Mantak aing mah lamun tukangan awe aing mah tar hayang deukeut-deukeut eta teh. Jauh. Oh aya awe sia namanya nyalip awe bari mawa sen ka kanan teh. Coba cekuring pait. Lantaran aing nunggu geus kaneoh aing. Ongkoh ka kiri tapi belok ka kanan. Bari jeung pas nyenggol teh kulna mainna menta hampura da molotot eta teh miheulaan. Pak Bu buka cuma deketkeun anak kurang supaya naon, supaya anak kurang teh paham kana ilmu agama. Itu lamun anak kurang teu paham kana ilmu agama, idza matabnu adama in qata'a amaluhu. Di mana-mana maut Bani Adam pegat sakabeh perkara. Patula patali jeung maena hirup di alam dunia pegat. Illa min salasin kecuali tilu perkara. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Tuh lamun urang teu ninggalkeun anak anu soleh, eueuh Arab-Arab pun isukan di jero kubur. Pak, Bapak, geura caangan kuburan sorangan ti ayeuna. Batur bieu nyaangan. Ulah komo kala nyaangan jero kubur. Luhurna ge geus naon? Bala. Cek urang lambur manaon geuning? Garung. Gambrung, heueuh cek urang dieu mah gambrung. Gambrungnya Pak? Ulah komo eta ngiriman doa di koren ge henteu. Nepi ka kitu. Nah eta. Coba. Hayo. Cek. Caangan kuburan ti ayeuna. Legaan kuburan ti ayeuna. Sok. Geura sasadiaan anak sing merenah sing ngarti kana agama. Ece maot teu hariwang teu salempang. Boga anak ece sanajan jadi tentara tapi eta anak bisa ngaji, pemacak anak ece saudara-saudara. Ibu kita sedang sekarat. Mari kita ngaji, siap laksanakan sanajan tentara tapi bisa ngaji. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Eta mang kerlap uculan cil. Heeh. Mang isukan ieu mah isukan lain ayeuna enam keur hajat. Ngan kulantaran eta Muhammad repansahnya sanajan jadi abri meh jadi jenderal bintang 7 manehna. Bisa tapi ngaji Yasin. Tuh mentang-mentang jadi abri galak wae. Yasin wal Qur'anil Hakim atuh meh paeh modar teh heula eta mang atuh soak meureun. Bu,
caangan kuburan urang sorangan lantaran lamun urang maut pegat kabeh perkara kecuali tilu perkara. Yuk supaya urang balik ke akhirat sup ka jero kubur lamun urang ninggalkeun anak hiji bodoh secara intelektual teu boga pengetahuan. Ari bodoh teh eta teh hiji panto asupna panggoda setan. Belah dinya setan asup ngagoda jalma. Nepi ka hawa nafsu urang teh kagoda ku naon ku panggoda setan teh pantona teh panto bodoh. Cacak nu baroga ilmu ge kadeoh keneh komo nu teu boga ilmu. Da ceuk setan teh meureun teu kudu digoda si eta mah. Kitu. Atuh lamun sarjana atuh nu nggoda ge sarnaja deui. Atuh lamun kiai atuh setan lagi nu disorban deui atuh. Bo sing sieun ninggalkeun anak lemah secara intelektual ceuk urang mah bodoh. Nu kadua tujuan anak dideketkeun ka kiai dianterkeun ka pasantren ka madrasah ka sakola teh supaya cerdas secara intelektual boga ilmu pengetahuan duniawina ukhrawina kausian akalna kausian hatekna kacaangan hatekna kasurubuh imanna cerdas secara intelektual insyaallah moal hariwang moal selempang. Nu kadua cerdas secara emosional akhlakna sae acek urang. Ih zaman kiwari Bu, zaman kiwari ya geura Bandungan geura barudak leutik geura eutik-eutik jing eutik-eutik nyet nabat diarantep wae atuh pas kokolot di lembur teh lempengkeun Pak lempengkeun ucapan adalah doa ih rek kumaha coba Bu cenah ieu mah kolot teh sarua bedil teu boga kageheul jing teu boga katugenah nyet cek anjing teh kumaha pan sia ka aing teu milu-milu awas anu kasabaraha nu katilu cerdas secara spiritual. Spiritual teh adalah keyakinan dalam hubungannya dengan yang maha kuasa. Tuh. Cerdas secara spiritual, alus agamanya, alus akhlakna, alus pengetahuanana. Insya Allah eta mudah jadi kurrota ayun. Bapak sup ka jero kubur ninggalkeun budak anu mentalna kuat, budak anu sae didikanana, maka bapak sanajan tos maut ajaran bapak nama hirup keneh di dunia. Awas ulah ngarasa hirup ngora wae Pak. Tapi zaman kiwari mah budak ngora ge boga pabrik gula. Betul? Nya ngora-ngora boga pabrik gula diabetes dan aing maot mah tara panca kaki heula tara milih anu kolot heula hati-hati nu ngora ogenan mantak kudu eling ti ayeun lamun geus dipungkas dipegatkeun ku renghap nu panganggesan teu bisa kumaha meta tulung-tulung ka saha ku malaikat tentu urang teh sakarat nyawa ngangsad beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam barja geus waktu ninggalkeun lembur ngajuk-juk ka alam kubur mangadadun menang ali geus diukur mahikur awak sakujur geura dulur
menangali Gusti ukur rek naon anu dibawa imah boga sawah lega menang ngumpul-ngumpul teh rasa anti rek asa hirup salilana we mana horeng teh geus datang hiji tamu anu sok ku urang dipopohokeun hiji tamu anu dipikang hewa ku salamea saha malakut hijrah geus urang teu walak kaya begitu sup ka jero kubur lantaran urangna tadi na teu sasadiaan boga harta teu dipake ibadah boga waktu teu dipake neangan ilmu tuh jeung dulur tara silaturahmi ninggalkeun anak kalaka atah adol atah warah maka lamun nasib urang kawas kitu eueuh deui nasib anu bakal katarima adalah sup ka jero kubur jabah sorangan jabah poe mudah-mudahan para putra putri urang sadayana sing soleh soleha teu pati-pati urang dia termasuk urang sadaya dibunut ku Maha Kawasa mudah-mudahan husnul khatimah sateu acan jasadna disimbutan ku boeh mudah-mudahan disimbutan ku magfirah Allah sateacan jasadna diasupkeun kana hiji liang anu ngan ukur mahisa awakkeun muga-muga geus disimbutan ku rahmat Allah para sepuh sadaya dina cariosan wengi ieu nu saena mudah-mudahan jadi cacaang hate anu awona mudah-mudahan Allah ngahapunten kana dosa urang sadaya ngalangkungan pertemuan anu ieu bertemu karena Allah berpisah karena Allah muga-muga urang isukan di akhirat dikumpulkeun deui dina jannah jalma-jalma anu kantos calik babarengan taat babarengan boh di masjid boh di majlis muga-muga ditepangkeun deui ku Allah dina jannahna baris dina kayaan salamun qaulan mir rabbir rahim mudah-mudahan sahibul bait anu jadi wasilah kempelna urang dina wengi ieu dibalas ku Allah ku ganjaran manglipat-lipat turunanana disoleh-solehakeun dijagi dina saneskanten kahinaan hina dunia hina akhirat al fakir Ahmad Royani al Bantani dada siapunten anu saageng-agengna akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.